Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamilon sareng para pangjejer anu kasimkuring dipihormat. Langkung ti payun hayu urang sangakeun puji sinareng syukur ka Gusti Anu Maha Suci nyaeta Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing urang sadaya nikmat kesehatan sareng kasempetan sahingga urang tiasa patepung labung paamprok jonghok patepang rarai dina ieu kasempetan. Salawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna nugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wastapun intan nurani nganggem pancen janten panumbut catur ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sareng pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan pentingna ngagunakeun masker nalika wabah corona. Kukituna supados teu nyangkolong kana waktos hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sarta pamilon anu kusimkuring dipihormat. Sata acan ngawitan acara simkuring sejeuna nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna dina ieu sawala. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Rojiun MPD. Mantena mangrupikeun wakase kasiswaan di SMA Hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganna. Anu kadua nyaeta Ibu Isalilah SPD MPD. Mantena mangrupikeun guru biologi. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih naleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya hayu urang regepkeun ka manang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Rojiun MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Saya kacida naon rupi anu didugikeunna saalitna parantos muka urang sadaya ngeunaan pentingna ngagunakeun masker nalika wabah corona. Nurutkeun mantena, masker nyaeta salah sahiji benda pikeun nyegah tina panurunan virus corona. Masker teh aya dua rupi nyaeta masker kain sareng masker sakali nganggo. Anu disarankeun ke urang sadaya nyaeta masker sakali nganggo. Pami masker kain mah mung dijantenkeun bahan alternatif hungkul. Margi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Ibu Isalidah SPD MPD dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Isalidah SPD MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena, masker kain teh ngagaduhan kaleuwihan sareng kakuranganna. Kaleuwihanna nyaeta tiasa digunakeun sababaraha kali. Mung disarankeun kedah diganti maksimal 4 jam sakali ku masker anu anyar sareng bersih. Aya kakuranganna mah nyaeta masker kain teh teu tiasa nyaring atawa nangkal sadaya partikel. Kukituna masker kain mah teu disarankeun keur para tenaga medis. Kulantaran waktu anu sakedik salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosana kedah ngacukeun pandanganna teras nyebatkeun namina sarta teu kenging gorowokan. Hatur nuhun ka Adelia anu parantos ngadugikeun patarosana. Patarosana kirang langkung ngeunaan naon wae rupa-rupa bahan masker anu efektif pikeun nangkal partikel. Sumangga ka Ibu Isalidah SPD MPD kanggo ngawaleur patarosan ti Adelia. Hatur nuhun ka Ibu Isalidah anu parantos ngawaleur patarosan ti Adelia. Anu siwaleurana nyaeta bahan masker anu efektif pikeun nangkal partikel. Anu kahiji nyaeta kain katun, anu kadua nyaeta nilon, anu katilu tisu handuk jeung sajabina. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara ti kawit dugikeun ka rengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku bacaan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbut catur sareng sapara kanca dadah hapunten anu kasuhun. Bila aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.